lamun suara adzan Bilal asli adzan kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asli didarengekeun jauh lap-lapan mun aya nu gandeng awas ya hei ngaganggu aing keur gandengkeun adzan Bilal marahnya na kanu gandeng moal aya ongko nu gandengna ku sebab keikhlasanana lain bae manusia malaikat ngadenge cek Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabb urang adzan eta kitu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah serak basahnya asyhadu an la ilaha illallah ya lagi cilak-cilik tatangga ngadengikeun aing tan teh ya nya nama atuh tas adzan teh leuleut jandela ada unu ngadengikeun goblok cenah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ayo kulantara unu ngadengikeun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah salah cek tatangga pan kitu amat adzan sugan teh unu ngadenge nu aya mah teh dibaguskeun ku aing eta adzan calai goblok manya aya jelema jeung jelema beda adzan tama kudu dibom mah kos kitu mah malah metungtungna salah la asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Allahu akbar Allahu samad koreng pentingna tos ngadengkeun uas Allahu akbar Allahu samad geus rante